urang Pasar Kemis kuari silaturahim ka Haji Oma Irama barang datang ka Ima Oma na aya ge gitar. Nah ini melodi yang suka dibawa-bawa sama Oma Irama nih gitar tua namanya nih ya dikotek-kotek aja na tongtreng weh mantep jaknya nah ini aduh rada bisaan meureun orang Pasar Kemis tongteng wah enak ini mah nih dipawa ku jana dipaling gitar Oma Irama sedangkan gitar kesayangan waduh cak Oma Irama tanpa gitar ini hidupku hampa buah hanya gitar inilah teman hidupku Masya Allah engkau bagaikan penerang jiwaku bau aku harap. Nah di bawah gitar Oma Irama datang ke dinya wah tuh lagi gitar Oma Irama wah naon gitu kan lapor polisi ih janu tadi mah aya tamu orang Pasar Kemis sakena tewak Pasar Kemis di mana pondok wah emang pamalingan meureun mah budak orang pondok mah tewak adili tak eta kumaha menurut hukum Islam teu kudu dipotong sebab gitar mah barang haram tombur teh kendang lamun urang perang deuleu perang tah lamun dipopol tung tombur eta lamun kuari mah tah lamun Agustus teh brek dung brek naon eta ngaranna sia nyahoan biasa kadu kitu masyaallah. Coba lamun pamajikan Kangjeng Nabi Musa sangarana teu nyaho belon Gusti ieu gaji belon kabeh tanya pamajikan Kangjeng Nabi Musa teu nyaho anak Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi sabaraha anakna ya Allah aya eta anu di Agustus dug naon ngaranna berarti leuwih budak ka neraka ieu budak kabeh ge aduh kanyahona teh leuwih nyaho kana barang teh ecreg daripada nu kudu ecreg ieu mah bangga pisuluheun ieu mah tombur tah deng dung nah eta tombur kendang sarua bae kendang bedana kendang jeung tombur mah sabelah ai kendang mah dua plipak dung eta eta gitu karena eta gitu kendang mah kula inget ka Syekh Khalil Bangkalan deuk ditaranya masalah lantaran aya nu ngabidahkeun bedug dibidah-bidah rame Jawa Timur Jawa Tengah bedug bidah akhirnya deuk nanya ka Syekh Khalil aya keneh Syekh Khalil ya Syekh Khalil dianggap jago elmuna jeung wali urang nanyakeun ka ditu di jalan keneh Syekh Khalil minta supaya minjem bedug nu loba ka dieu. Syekh Khalil teh, "Wah, coba bedug ka dieu." Wah, daratang kiai kieu teh Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk ti Madura. Syekh Khalil lah keur ngaboga bedug bae. Dung-dung. Syekh Khalil kos kitu tah lalakon aja nama. Dung. Tah, ke kadang-kadang ka dieu kana dung tong kiai narelekeun bae. Ulang teu kudu nanyakeun cek jajalan lagi nabuh beduh gitu eta Ki Khalil lain lalagan kos kitu eta lain lalagan dari kabeh kiai geus eureun Ki Khalil na ge kieu le seuri we cicing itu cicing Ki Khalil cicing geus katebakeun atuh Ki Khalil saudara-saudara datang ke sini mau tanya soal hukum bedug kan iya tadi udah kelihatan saya mukul bedug iya udah begitu tapi kan kiai aya nu maksakeun coba urang hayang nyaho dalil lah coba nyok siapa yang mau ngomong sama dia udah jelas-jelasan mukul bedug masa kita mau tanya aja kita dianggap bodoh enggak saya yang berani aya nu rada ka Muhammadiyahan eta emang provokator nama tah jadi Kiai Muhammadiyah nyusup kadinya anu ngabidahkeun bedug panjana gua di bidah tanya Kiai kalau soal Kiai mukul bedug itu belum jadi dalil tapi saya pengen jelas bedug itu hukumnya bagaimana dan dalilnya apa Syekh Khalil kalau menurut kamu
Kalau menurut saya bidah sebab tidak ada dari Kanjeng Nabinya. Bidah juga kalau bedug saja, kalau sama kokol yang enggak. Bidah aja lah mun bedug doang, jeung tongtrong mah teu nanaon cekna. Mun bedug doang bidah, tambahan ku tongtrong. Henteu bidah. Elehnya ya udah pulang. Tak kiai jago mah kos kitu. Mantap wari orang ulah bedug doang jeung tongtrong. Saya Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah, tuh bidah tuh. Wah, nih ada kokol, gua pentuin lo. Beres udah, mabur ke sana. Lu baru ngaji segitu aja udah haram-haramin lu. Ntar biar pecah nih kokol gua nih sama kepala lu. Ya Allah, bisa ada ke Holil. Tuh. Nah iya mbah, walakota piton durin, ulah dipotong legeuna mun aya jelema maling kendang, maling tombur, ulah kuari mah Habib sholawatan make tombur. Dia kumaha coba, ih haram tadi dia walakota piton durin. Teu meunang dipotong jelema maling tombur lantaran tombur teh haram hukumna. Barang haram mah kudu dilejapkeun. Kuari Habib kurang ditaluturkan, marawis tinggal marawis, sholawat tinggal sholawat, pakai alat malahi haram. Pakai nukieu lah kiuci, jangan satu mazhab aja. Enggak, gua mah lagi cerita mazhab Syafi'i. Lu pakai mazhab apa lu? Hah? Lu pakai mazhab apa? Lu baru gua tanya, lu tahu mazhab enggak lu? Hah? Jangan sembarangan, ntar gua sobekin lu. Gue esok hese tah wala kota pitumburin ye gua rima make tombur marawisan Habib dia tong iya Nabi salam sih Nabi salam tapi make jadi campur sari ieu bosina maca sholawatna urang inget ka Kangjeng Nabi tomburna haram ieu besar wae ngagoreng lauk make cai kieu kos kitu lag-lag Gusti Allah. Ya Allah, geus bae urang mah mendek make terbang ulah make kecerek cara Betawian wah salah tah terbang mah make kecerek ulah make kecerek nu haramna kecerek kumaha cenah kieu kecerekna lamun dipisah gede sawa terbangna mah teu make kecerek kan kecerekna mah ieu kok urang gua di akhir zaman teh dibawana ku kiai pada teh kos kitu. Jadi kiai di Karawang mah mareke organ. Nu ngadengekeun pan sia. Besok haju saralah bae heran nih. Dakwah mah dakwah bae sih hayu sabisa-bisa sok haju acak-acakan. Moal di kieu tah dijelaskeun wala kota pitumburin. Teu kudu dipotong leungeunna jelema maling tombur. Kumaha sababna? Sansan tombur mah haram. Wa nahwi eta jeung sang jambat sabangsa tombur dina pada haramna dicontohan ku dieu kamizmarin model suling wasonamin arca atau patung wasolibin jeung solib palang eta haram kitu keneh wa gitarin lan gitar wa kecerekin lan kecerek. Ayo sia dode ayo wa ekok-ekokin atuh rebab eta kabeh wa nanging nong tanu sok asa gede kieu teh ditabuhan naon eta ngaranna hah lain anu pararanjang nanging nong naon kan tuh nyahoan bae kenong nyaho gambang nyaho Masya Allah. Nah cak malaikat karena lu tahu gambang tahu kenong wah gua siksa lu lah. Cenah kiai ge nyaho nang disia ieu mah. Haram. Deuk kumaha deui atuh. Ulah carita mazhab-mazhab beulana da urang mah mazhab Syafi'i lah atuh haram-haram bae sih abeh ngeunaheun. Kebeng ngeunaheun aya nu nang tangan kula tah di daerah Mauk, daerah Tegar Kunir, Ki Uci ngaharamin segala apa alat-alat malahi. Udah jangan didengar, itu beki ortodok. Akan kusiatah modern kayak gerah kajahoan gitu. Iya emang terkadang ku cili aing kadenge aya deui di itu Habib marah go ku cing ngaharamin segala tombur segala apa dari mana dalilna bejakeun tah ku sia tah kitabna tah wala qat'a ditomburin
atuh kebenaran terus kemarin mah teu dijawab ku kula aya nu kadege kecil kula lantaran can wayahna tah wayahna teu kudu aing nu ngajawab ieu kitab nu ngajawab tah je sok sambarangan bae kamari kredit ka aing kabeh naonan cenah kucing haram kredit di mana maju nah aing mah lain cerita maju aing mah cerita haram sia deuk make deuk henteu ulah sok ka aing mah aya kitaban datang sia ka aing leg ku sia tak kitab tah sok aing mah heran ieu sok ngalawan ka Allah atulah ngalawan ka Allah ulah aing disalahkeun ya aing maca kitab cuma naon-naon ki uci so naon ki uci kadenge ku aing tegal kunir kaki uci digondrong kaki uci diserang kaki uci kadenge tah ku aing kuceli aing Habib di Jakarta ki uci ya ieu Habib deui ngacak-ngacak lahan bae Habib maksudnya haram batal wala kota pitunburin teu kudu dipotong jelema maring tonbur emang kunaon haram wanahwi dan sebangsanya kamis marin suling teh ceurik eta teh kadangena mah kurang tutut ceurik eta teh nu mantak ceurik nyana teh dipotong-potong lantaran nyana eta potong jeung dulurna dicabut dina tempatna nu mantak nyana ditiup ceurik saya bangun khusus gak ada yang aing urang bege pisah budak letik bisa di mana cerik komo eta mah dipotong-potong ditiup cerik eta teh beneran ieu mah lain lalagaan aing ngaji fikih mah koski cerita di luar mazhab aya deui ngan moal lamun cerita di luar mazhab aya deui cerita di samazhab keneh tapi urusanana ilmu hakikat atuh lain deui ieu ke cerita syariat cerita thariqah lain deui cerita syariat lain hakikat atuh lain deui musik pandangan syariat seperti kieu mazhab Syafi'i pandangan ahli thariqah qadiriyah naksabandiyah satoriyah kemudian gitu naon usbadiyah dan lain sebagainya aya cara-cara tersendiri ahli thariqah teh make musik cara-cara sendiri teu meunang diumumkeun kecuali jeung ahlina cara abeuna ge atuh khusus lain sebab naon mawa kafana mungkin menurut lamun kuari Habib Lutfi make organ ulah dijiekeun dalil jangan Habib Lutfi teh boga piano nya mah lamun urang naik ka luhur nya main piano sorangan we padang bulan eta karangannya kan padang bulan ulah disarwakeun jeung urang panah nya lamun keur ngobrol set naik ka luhur nenangkeun pikiran make organ make lagu sorangan make lagu ilahi khusus mal kudu dibedakeun ku kula nyanang orang ke datang ka cerik sorangan golepat cerik sorangan golepat lain nyana bae ahli-ahli thariqah ahli-ahli thariqah teh aya nyanyian khusus anu musikna macam-macam nu suling lamun Rumi suling Jalaluddin Rumi nu maot di Turki nah engke insyaallah deuk jarak ka Turki deuk jarak ka Imam Jalaluddin Rumi aya Turki beusi deuk milu ti kuari nyengcelengan sapoe 100 coba datang ka sabaraha tahun teh sia nyengcelengan Jalaluddin Rumi make sulingnya nama Pansuri Sumatera Pansuri murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dibawa Qadiriyah ku Imam Pansuri Sumatera Pansuri As-Sumatrai make sulingnya tak diturunkan ilmuna ka Sunan Kitu Kudus Imam Ja'far Shadiq matak Imam Ja'far Shadiq teh jadi pembimbing panglima nyana teh make alat musik tapi jangan poho jana ka hamba Allah ka makhluk ka Allah doang make cara-cara tersendiri teu kudu dibahas kayak kumaha carana dan lain sebagainya kumaha eta engke di babna bab thariqah bab hakikat mun keur carita bab syariat haram